Kita nyari cangking. Duh, ikan wae tarason. Anggalin teh boga duit. Jagung cendi aku si bapak. Kopi harjo kene. Nera udet. Duh, Cek kemana? naon? Akhir ke warung. Ke warung. Wah, sakit ke warung. Dengar kan handayan? Aki mau kemana? Naon dak letik? Nyapa wae atuh. Akhir ke warung. Ya sudah. Taranya wae nya. Tanis mau kemana? Mau ke warung ikutin si Aki. Aku juga ikut dong. Itu ikutin si Aki. Sih kita jajan. Punten. Meser. Kamana jelema na itu nya? Wae Punten. Kamana sih? Astagfirullahaladzim. Sugan teh jelema Ek nangki. Mana nu boga warungna? Iya, Abi. Kira aku budak leutik nu boga warung. Ada percayaan. Bener itu ujang nu boga warungna? Naon lo bata tanya rek beli naon gawat. Hari mana ka mana emang? Oh, kernian lepet. Naon lepet teh? Eta sanguan dibeungkeut. Ngarti aki mah. Ku daun pisang, sega pocong geningan. Sama eta mah lepet, lin lepet meureun atuh. Oh, lepet. Geus akhirnya meuli naon? Akhirnya meuli tarason, aki nyari cangkeng. Oh, tarason mah. Tah aya kieu tah roti, kerupuk, teu coki, teh coklatos, daging, sosis ieu tah endog lewo. Naon di endog lewo segala di aku arah-arahna mah warung teh. Eta lewo nu ngendog. Aki-aki teh belagug, segala teu apa. Sok meuli naon? Di bejaan tadi akhirnya mulai tarason. Eueuh. Kalau nawaran ciki segala di Keun aki-aki teh. Bejaan eueuh. warung teh ku tarason acannya geus tuh Kevin Dadlat.